Bu Haji teh butuh talus teh aduh. Tapi orang nih hoream manterkeun ka ditu. Tuh da karya ge teu kagencet ieu ya batu garepeng so teh. Oh iya leutik da talus leutik oge tuh. Woi, kenaon sih Ade? Iya pe ngarungan iya talus pe pesanan Bu Haji. Talus di mana ya siapa talus dia? Tuh pika garepeng ge. Iya kagencetan ku batu. Ade wae mana babaraksak teh mana nu kieu we. Wah, makanya mau baraksak goblok aing udah lega kebon aing mah tuh. Dina sia. Teu dolo melak tapi buka talus gitu. Lain pe panganterkeun atuh nya ka Bu Haji pe lah. Kada teu kebon urang. Lah sia mah kos nuka berbuahe. Anterkeun naon teh? Teh talus kayaknya ka Bu Haji. Dah anterkeun we tuh ka dinya. Itu urang kayak perlu deui euy. Lain aya buruhna Wah, goblok diburuhan sia teh atuh. Aya buruhna aing lain kaya buruhan mah najis teh ngai kudu nganterkeun ka dinya ka Bu Haji. Sok-sok buru lah ku aing diburuhan goblok sia teh. Aing rek akhirnya perlu heula. Perlu naon sateu mah bales. Sok eta ke di ditu lah timbang ditu. Teh baek moal ya buruhna ya. Nya eueuh teh sia teh mun mana butuh duit urang butuh duit. Da besok cara balik buruhanana euy. Sok-sok buru lah nih ngomong wae sama berage kitu. Sabaraha teh teh sakilona? 3.500. 1.400. Heeh. Wah, wah teh bener dibicara saya teh kira anterkeun ka ditu. Oh, do ke heula atuh mesti sieun teh ditarima ieu mah euy. Pan geus ngomong. Anu saing berat-berat mawa ka ditu ditarima henteu. Geus ngomong saya teh. Oh, atuh lah. Aing kayak perlu heula. Harupa pisan jadi mah jeung kudu ditanterkeun talus di ka Bu Haji ah. Baje. Baje. Naon atuh? Ya talus atuh si Edi, lain pesan gitu. Pesen ka si Edi teh. Sabarahaan cenah? Oh, pokoknya di kilo we cenah 3.500 sak kilo. Oh, cantik kilo tapi. Oh, acan, cenah aya kilonana di dieu. Ih, aingnya nih gila kieu nih ah. Gila naon? Anu kieu ah. Ah, atukeun bae nu kieu mah teu da alus. Ini paling nyong kieu. Oh, tepoe lah tuh barangna tuh. Tuh, ning baling kamu. Oh, nyata. Semua yang nu rata gede. Oh, nyata. nyata. Baleng kok. Yang naon yang kiri pikeun. Oh, iya naon kieu dah. Kumaha tuh aing Si teh. Edi mah teu baleng, ieu mah di mana sih gal menang mulungan lain menang ieu. Oh, tuh lah, ya cenah panganterkeun ieu cenah ka Bu Haji cenah. Tuh, kan ieu ah nih komo eta mah nih gila. Atukeun bae we tuh Bu Haji lah. Bade lah jadi ya. Balik gitu. Aing mah euy ah. Mau gitu mah gitu hayang lempeng gande gitu. Oh lah. Heeh. Aing bejakeun ka si Edina lah. Aduh. Aing moal eta mah. Bisa moal wae geus itu. Wah juga. Oh, atuh lah. Heeh. Balik deui ya. Oh, aing mah euy jauh-jauh ya bawa talus. Diterima ku Bu Haji. Dek. Dek. Tah diterima. Diterima goblok lah. Nah, makanya tadi terima kumaha imane. Karo teh cenah talusna tah goblok aya nu kieuan cenah tah. Oke. Tadi kan mah juga wajar sarua talus nu kieu ge tuh. Wah, nu karario cenah paratot kieu cenah. Udah kagencet batu atuh. Tuh, karario cenah aing rek kumaha ngisrudna cenah da hese mesekna oge. Lainnya pada anu kieu anu pika mung. Heeh, mung cenah karo teh barangna cenah. Bae ah. Oh, capek-capek. Ya kan wae lah talus sebenarnya anu kieu ge tuh makanya ngomong. Bantu kurang kan baik, kurang tuh Bu Haji anu kituan ge da kan bisa dipotong dibagi dua kurang teh. Kurang mah tuh. Kalau ningali Cenah. pada ningali kieu gitu kumaha nya. Ede, Hei, maknya pesanan kurang kali itu siapa? pada atuh talus mah kagencet batu bae tuh ka desa teh. Tarik. Gila aku mau tinggal ieu mah. Kau carekan Bu Haji lah. Gila siapa? Oh, cenah pada mung pada anu kieu mah kan bae atuh nu kieu ge talus ya mah. Wah, sok carekan ku Bu Haji lah, cuman aing mah rek ini tah. Ai siapa di buruan acan? Acan Bu Haji. Oh, lagi lagi jadi boleh kumaha atuh. Oh, nyala teh nu bener atuh. Sia mah mah menang ngorehantina naon? Ah, tira batu ya mah kan karo. Aing nih gila numpun naon geus sia mah nih. Lihat wae atuh. Kali beureum tingali najis aing. Lagu sia mah gitu dah dia ala. Lihat kan wae tira talus ieu ge lain ieu lain batu ya ge. Wah, aing Tapi gila kan musik mung. lagi gila.
gila ini ah. Lo kan baik tuh, mah. Tutup mah. Aden, Oh, kan halus. sama naon gitu ah. Wah, itu Bu Haji nu kieu nu pika monya warna kumaha. Kalau ieu nu kieu gitu. Gilaeun kan Bu Haji. Kan bae ah geus ah. Ari momongan mah. Jadi dia tuh orang ah. Jadi kan air nyar.